Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha murang kali sadaya dina dinten ieu, mudah-mudahan hidup dina kaayaan sehat walafiat. Insyaallah dina dangut ieu urang baris deui belajar mengenai pembelajaran bahasa Sunda di halaman 80. Didinya aya hiji pancen nyaeta maca wacana. Teks argumentasi. Nah, di situ kalian akan ada sebuah tugas yaitu membaca bacaan teks tentang argumentasi yang judulnya hemat kana energi sampai halaman 81. Nah, terus tuluy hidup tugas anu salanjutna nyaeta ngajawab pananya di halaman 81, di halaman 81 anu jumlah soalna aya 8 soal. Nah, tugas selanjutnya adalah kalian silakan nanti mengerjakan soal yang ada di halaman 81 sebanyak 8 soal. Nah, itu saja untuk tugas bahasa Sunda hari ini. Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.